Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah. Patpangde sareng para santri sadayana. Qala musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang lajengkeun kana logatan kitab ta'limu ta'lim murajaah atau mutalaah nya. Anu teu acan aya logatan mangga buka wae logatanana ayeuna tos bagian katilu. Anu kaliwat bagian kahiji bagian kaduana mangga pilarian wae di playlist kitab ta'limu ta'lim ayanya bagian katilu ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Kama eta sapertikeun perkara barang kila anu diucapkeun li Muhammad ibn Hasan ibn Abdillah ka Muhammad ibnu Hasan bin Abdillah naon syi'run siiran. Kila kalimahna ayeuna bahasa saeutik kila kalimahna berarti ieu fi'il madi mabni majhul tina lafad qala. Qala geus ngadawuh. Qala geus ngucap mun kila diucapkeun majhul. Qala maklum kila majhul. Qala asalna qala, kila asalna kuila nusiro. Kuila. Nah ieu mah kila lain kuila. Geus ku askila asalna kuila pindahkeun harkatna si wawu kana qaf dina sabada ngabuang harkatna si qaf jadi kiwala. Tukeurkeun wawuna kana iya elatna li sukuni hawan kisari maqoblaha jadi gila. Tah kitu. Bisa dibaca gila, bisa dibaca kula, bisa dibaca kuila. Bisa dibaca kuila diismamkeun. Kayak dina alfiyah bab kana wa akhwatuha dibahasnya. Kita sedikit ngareview. Rajengkeun ta'allama fa inal ilmi zainun li ahlihi. Ta'allama kudu ngaji anjeun fa inal ilma mangka sanyanyana ilmu zainun eta papaes li ahlihi ka ahlina ieu ilmu. Wa fadlun jeung kautamaan ilmu teh wa unwanun jeung ciri likul limahamidi kasaban-saban perkara anu terpuji ieu sirana. Ta'allam bil amar tina lapad tafa'ala tafa'alu tafa'ulan sulasi majid warna sani bab ka 2 bab ka 3 fa'ala tafa'alu tafa'ulan takallama yatakallamu takalluman sulasi majid warna sani bab ka 3 ta'allama yata'allamu ta'alluman fa huwa muta'allimun wa dzaka muta'allamun ta'allam bil amar kudu ngaji anjeun. Wakun yang kudu bukti anjeun mustafidan eta nu ngalapa edah kula yaumin dina saban-saban poe ziyadatan kana tambah paedah minal ilmi tina buktina ilmu wasbah bil amar wasbah jeung kudu nguji anjeun asbah yusbihu isbahan atawa sabah yasbahu sabhan bahwa sabihun wa dzaka masbuhun isbah. Nah ieu mah wasbah lain isbah karena hamzah wasol dina nalika kadempet sok leungit jadi wasbah. Fi buhuril fawaidi dina paedah anu lir ibarat sagara. Gitu. Tafaqqah kudu ngaji ilmu fikih anjeun. Ieu fil amar sarua tafaqqah. Dina tafa'ala tafa'alu tafa'ulan tafaqqaha ya tafaqqahu tafaqquhan fa huwa mutafaqqihun wa dzaka mutafaqqahun tafaqqah. Sulasi majid warna sani bab kedua. Fa inna fikha mangka sanyanyana fikih abdolu eta pang bagus-bagusna. Qaidi anu nuntun abdolu afalu tabdil. Ilal biri kana kahadean wa taqwa jeung kana takwa. Wa a'dalu sarua wa a'dalu abdolu. Abdu wa a'dalu jeung pang adil-adilna qasidi anu adil. Jadi ilmu fikih teh sanyanyana ilmu fikih teh anu pang bagus-bagusna anu nungtun kana kahadean jeung kana takwa. Jeung anu pang adil-adilna anu adil gitu. Abdulu a'dalu akbaru. Akbaru pang gede-gedena, abdulu pang bagus-bagusna, a'dalu pang adil-adilna. Kitu afalu tabdil. Huwa itu ilmu fikih al ilmu eta ilmu al hadi anu nuduhkeun ya ilmu. Huwa jadi mubtada isim domir, al ilmuna jadi khobar ropa ku mubtada ciropana ku doma dhahira kalimana isim mufrad. Isim ilmu isim ciri isimna nya talib lam ciri isim aya 4. Walismu yuropu bihobdi watan wini wadhul alipi walami ta aya cek jurumiyah.
Al-hadi jadi sifat-sifat tina lapad ilmu gitu. Huwa ari isi ari ilmu fikih al ilmu eta fikih al-hadi anu nuduhkeun ieu ilmu ila sunanil huda kana pirang-pirang jalan pituduh. Huwa ari ilmu fikih teh al-hisnu eta benteng yunji anja yunji tah. Suasi majid warna awal bab kahiji af'ala yukmilu akroma yukrimu anja yunji fil bina nakis gitu. Yunji anu nyalametkeun ieu benteng min jami isyada idi tina sakabehna kapayahan. Sada idi pirang-pirang kapayahan, kaapesan syadid syadaid. Fa inna faqihan mangkasanya nyana jalma anu ngarti kana ilmu fikih wahidan anu sahiji mutawarrian bari anu apik asyadu eta leuwih banget ala syaitoni kana ngelehkeun setana min alfi abidi tibatan 1000 tukang ibadah. Itu hiji jalma anu ngarti kana ilmu fikih leuwih bagus kana ngelehkeun setana tibatan 1000 jalma tukang ibadah. Matak penting aja ilmu fikih teh sapina takrib naon deui sulam topek tah ilmu fikih hungkul eta Fathul Mu'in kadituna. Mutawari'an sarua isim fa'il dina lafaz tawarru ayat tawarru tawarruan fa huwa mutawarri'un tah. Ieu mutawari'an ari mutawarri'un sabut tarkibana jadi hal. Ieu mah tawarri'an barianan apik. Hal eta salah siji isim mun wajib dinasabkeun ceuk jurumiyah. Wa kadzalika yang sapertinya kitu deui wajibnya bisa iril akhlaki dina sakakarina akhlak nahwil judi dina saumpamaning berehan wal bukhli jeung koret wal jubni jeung borangan wal jurati jeung berani atawa wanian wa takabburi jeung gumede takabbaro ya takabbaru takabburon masdar wa tawaddu'i jeung handap asor tawadu ayat tawadu utawaduan masdar sarwa wazan tafa'al ayat tafa'al suasi majid warna sani bab ka 4 ye suasi majid warna sani bab ka 3 wal ifati jeung karaksa agama wal isrofi jeung leuwihkeun asrofa yusrifu isrofan suasi majid warna awal bab ka hiji akroma yukrimu ikroman af'ala yufilu if'alan asrofa yusrifu isrofan masdar wa taqtiri jeung ngarupekeun napaqoh taqtiron wa taqtiri berarti ya masdarna tina lafaz qataro yuqtiru taqtiron taqtirotan tiktaron qataron muqataron suasi majid warna awal bab kedua fa'ala fa'ilu taf'ilan berarti qataro yuqtiru taqtiron masdar sarwa wa ghairiha jeung liana ieu anu kabeh. Faina kibro mangkasanya nyana gumede kibro macan lain kibru lain kibri jadi isimna inna teh tansibul ismu wa tarfaul khobar ngarupakeun kana nganasabkeun kana isimna ngarupakeun kana khobarna inna wa akhwatuha amil anu asup kana mubtada jeung khobar. Faina kibro mangkasanya nyana gumede wal bukhla jeung koret bukhla jadi atap kana lafaz kibro wa huruf atap bukhla jadi ma'tuf ya tapkeun kana lafaz al-kibro wajubna sarua wajubna jeung borangan wal isrofa jeung leuleuwihkeun paharomun mangka eta haram tah ieu khobarna dina lafaz inna paharomun mangka eta haram diropakeun la yumkinu moal kongang am kana yumkinu naon ataharruzu ngaraksa anha tina ieu kabeh illa bi ilmiha kecuali ilmuna anu itu anu kabeh. Wa ilmu ma jeung ari ilmuna perkara yudodduha anu malawanan ieu anu kabeh payub tarodu mangka dipardukeun ibtaroda yaptaridu maklumna yaptaridu dimajhulkeun jadi yub tarodu jadi duma awalu wa putiha maqobla akhiri cara ngamajhulkeun ilmu dore payub tarodu macana matak artina ge dipardukeun lain pardu dipardukeun dimajhul soalna kalimahna tina wazan ibtala yaptailu
Ibtaroda yaptaridu gitu. Pieu sulasi majid warda sani bab katilu. Payub tarodu jeung dipardukeun ala kulli insanin kasaban-saban jalma naon ilmuha ilmuna ieu anu kabeh. Wa qad sannapa jeung tetela geus ngadamel saha sayyidul imamu anu jadi imam al ajalu anu agung asyahidu anu mati syahid Nasiruddini Abul Qasim nyatana Syekh Nasiruddin Abul Qasim kitaban kana hiji kitab bil akhlaki dina akhlak wa ni'ma jeung eta pangsasaena kitab sonnapa anu dikarang ieu mah fayajibu wallahu a'lam bissawab.